Tiba-tiba salaki nitah masak ikan kembung pakai bumbu. Nah, jadi caritananya barudak ieu di dia aing boga lauk kembung. Laju ieu salaki heh nitahan di bumbuan teh tumben nya dak cik aing teh ieu salaki aing nitahan di bumbuan ja biasana masok nu praktis bae. Atuh sebagai istri yang setia dan budiman atuh turutkeun bae da kahayang salaki ngeun lauk doang ieu di bumbuan heueuh ngeun aing heueuh teu ahli-ahli amat dalam masak memasak komo ieu kudu pake bumbu atuh heuh japan aing biasana madaknya eta salaki ku babageuri. Atuh sok biasana madak lauk digoreng benyah jeung sayur herang atuh ieu mah hayang di bumbuan ju ieu aing ngeun aya cabe bawang pokona madak ala kadarna bedak ieu ge bumbuna nu penting mah nurutkeun salaki dak atuh heuh ja supaya betah di rumah atuh ulah seuna kabur bari ngorocok bae dak ieu nya kebel ti kebel ieu laukna asak tah deuleuh ku dari yang geus mentas digoreng ieu lanjut si samarana si bumbuna dak digoreng heula digangsa doang kieu laju mah ulah poho dak dipake rasanya uyah mecin gula atuh najan keur teu ngeunahna ge dak wajar bae heh bumbu ala kadarna ieu ngun tabay nu penting madak geus berusaha nurutkeun kahayang salaki jeung salaki aing madak telok loba komplain najan keur pangsetna ge ieu masakan geus telok loba omong jamana teuing mun ngomong bae ku aing mah teu nambah dilap saleser nu ngaranna salaki geus eueuh nuhun nah heh ku aing dipangmasakeun unggal poe beuh aing pokona mah cawadeun.